Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun puasa di bulan Julhijjah nu mana ganjaranna luar biasa. Yuk urang ngaji bareng. Fitrati wa biya libadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fi dhawi rahimi. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat, dibere jag-jag, dibere kuat ngalaksanakeun puasa. Poean kahiji tanggal hiji Perbo ieu lamun urang puasa ghafarallahu fi lantaran poe eta teh Allah ngahampura ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti sorga kemudian ke India, negara India, langsung sujud dihampura ku Gusti Allah tanggal hiji haji. Bisman soma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Saha jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji dihampura sakabeh dosana eta jelema. Ya Allah ya Rabb. Poean kadua istajaballahu doa Yunus alaihi salam. Kangjeng Nabi Yunus kabur ti nagara kitu Yordan. Tidinya Kangjeng Nabi Yunus berangkat naik kapal lantaran henteu izin heula ka Allah di negara Ninawa. Kangjeng Nabi Yunus disiksa ku Allah dengan cara diragagkeun ka laut. Diragagkeun ka laut, tapi lauk nun geus dititah ku Gusti. Hei lauk, tambah aing ngaran Yunus, poe ieu dek dibalangkeun. Caplok ku sia, awas ku sia, lecet, siksa sia poe. Wah, cek Kangjeng Nabi cek lauk nun, waduh aing betilok kos kieu sebenarnya mah. Ieu mah bahaya jasa cek kana. Geus kieu bae yo begitu dibalangkeun geus langsung salat bae ka jero laut. Cak Kangjeng Nabi Yunus jaim majero laut ieu hate na ieu ansang na ieu ansang ta insang les ya sok jasa abong jualan lauk teh ya. Nah geus kita badongengna Kangjeng Nabi Yunus mah akhirnya Kangjeng Nabi Yunus dikaluarkeun fa akhrajahu min batil hud dina tanggal 2 haji dikaluarkeun. Terus sakumaha orok kaluar ti rahim indung teu daya teu upaya. Masyaallah mantak man soma zalikal yaum kana kaman abadallaha taala sanatan lam yasillah bi ibadatillah tarfatain. Sajelema nu puasa poean kadua maka Allah bakal mere ganjaran percis kos jelema ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakicep-kicep acan. Geus dikitu-kitu ge tetep bae aing kuat moal nya ieu. Aing puasa ulah ieu nya. Mangkani aing mah di pasar. Mangkani aing mah di pabrik geus uji bae nya. Kurang yakin. Kuduna yakin aing mah paeh geus pokona. Tilok aya dongengna puasa paeh lah geus pokona puasa gitu. Datang ke jam 10 caknya nadu letik jasa kayakinan ada. Poean katilu istajaballahu fihi doa Zakaria alaihi salam. Allah ngaijabah kana doa Kangjeng Nabi Zakaria mendak man shoma dzalikal yaum istajaballahu doa. Sajelema nu puasa tanggal 3 bulan haji lamun pun tapenta ka Allah langsung diijabah. Geus tanggal 3 asal urang puasa poe eta menta diijabah. Ngan aya nu dibere langsung di dunia, aya nu diengkekeun di akhirat. Masalahna beusi teu kuateun di dunia. Dibere kak
aju dipakai abrut-abrutan cak Allah moal aing mah mendingan engke bae di sorga. Nah engke di sorga teh urang teh kieu anu poe eta aju ngadoa mah begitu asup ka sorga. Nah ieu mah ganjaran-ganjaran anu sejen. Nah ieu mah waktu maneh tanggal 3 bulan haji menta hayang dunya, hayang ka beli mobil. Nah ieu ganjaranna tah mobil kijang tah. Protesnya na ya Allah ya Rob atuh kijang ge baheula keur di dunia nya di sorga aya kijang tinggalin ku batul ojol Gusti ojol jeung naon ja jeung Lexus we atuh pan baheula mentana kijang maneh henteu emang Gusti emang kajian ku kumaha Lexus bae Lexus kumurahna Gusti Allah dibere ulah Lexusnya tah kapal bae eta murah Gusti Allah dikitu-kitu ge tetep kuat moal aingnya ieu. Poe aya maksud dibere bebejak kieu ge ieu ai santri mah geus nyaho kula ge santri kiai atuh yakin geus nyaho. Ieu mah jang anu bangsa pedagang, budak sakola nu teu nyaranaok, nu tilok maca kitab lah. Aya kiai mah geus ge poho deui. Ieu mah mepelingan ieu mah. Poean kaopat al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun tanggal 4 bulan Zulhijjah. Geus atuman soma zalikal yaum. Sajelema nu puasa dina poe eta yakni tanggal 4. Nafallahu anul basa wal faqra. Bakal dileugitkeun ka riweuh jeung kapakiran. Tanggal 4. Tanggal 4. Masyaallah. Poean kalimal yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam di mana Kangjeng Nabi Musa baheula dilahirkeun na tanggal 5 Zulhijjah geus mansoma zalikal yaum bari aminan nifaq min azabil gobri sajalma nu puasa dina tanggal 5 bulan haji bakal bebas tina panyakit nifaq jeung tina siksa kubur. Ieu penting ieu pilihan bae atuh urang tah tanggal hiji tanggal 2 iya aing mah tanggal 5 bae geus lah resep jasa aja aing mah ieu geus tanggal hiji teu puasa tanggal 2 tanggal 5 mun ditanya apa sih tanggal 5 doang aing resep tah ganjaranna tah eta doang tah aing mah teh di sisa kubur selesai aing mah geus aduh budaknya gagah aing prak dipilihan puasana macem-macem bae. Poean kagenep al yaumul ladzi fatahallahu li nabihi fil khair. Allah mukakeun ka Gusti Allah ka nabina dina eta tanggal genep dibukakeun kana kahadean kemenangan geus manusa mah sajelema nu muasaan tanggal genep haji yanzurullah ilaihi birrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Allah bakal mencerongkeun dengan penuh ka deudeuh jeung ka nyaah kulantaran Allah neuleukeun deudeuh jeung nyaah atuh moal disiksa salilana terus bae. Masyaallah ngadengekeun mah pohara puasa moal aduh Gusti Allah ganjaranna gede jasa ieu aduh ya Allah ya Rabbi. Lah cenah kieu tahun kamari geus puasa ieu cenah kuali mah geus nyaho kuali mah eta ganjaranna tahun kamari geus tahun ieu moal ji beuki dibere beja mundur sama yaumus sabi al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdi ayyamul ashr. Poean katujuh mah poean di mana poe eta teh ditutup lawang jahanam teu dibukakeun deui datang ka ayyamul ashr tanggal 10 mulai poe eta tutup lawang neraka jahanam ditutup kabeh nu mantak man samahu aglaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fataha lahu 30 baban minal yusri sajalema nu puasa dina poean katujuh
Allah bakal ngonci 30 lawang kesulitan, bakal mukakeun 30 lawang kagampangan. Pohara jasa. Poean ke-8 sok dingaranan yaumut tarwiyah. Tanggal 8 tarwiyah man somahu utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah, bakal dibere ganjaran teu dibere nyawa ku Gusti Allah ku gede-gede da ganjaran. Nu penting maneh puasa at-tarwiyah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal ka tanggal 7 sakitu gedena. 8 mah tarwiyah ulah hayang nyaos ku buade gedena. Masya Allah. Model dibabagi we anak tah jang sia tah jang sia. Nah, anu bungsu mah tiok dibere nyaho. Tenang sih batuk geus. Make gicep sagala takol make gicep. Hiji tah, kadua tah. Dah, bulu dia jasa togol deh tah. Cek lu bungsu teh aya abdi. Geus tenang. Maksudna naon? Imah jang sia. Kedokan jang sia. Tuh kabeh mobil di jalan jang sia kabeh. Sokon mah. Sia kabeh. Nah eta nu bungsu mah teu dibere nyaho. Nu kahiji kadua katilu kaopat dibere, tapi nu bungsu cukup ku kicep. Asal geus kitu mah geus mantep jasa. Urang bae ku babaturan teh babaturan keur ngababagi tah. Noel ayo gampang jama. Pareng poho ka dituna. Atuh poho ge model si eta. Gusti Allah mah boh tuh malah poho. Nge dijamin. Ya Allah. Nah, poean ke-8 ialah ngaranna Yaum Arfah. Poean Arfah man somahu sajelema nu puasa dina poean Arfah bayangkeun coba kana kafaratan lisanatin madiyah wa sanatin mustaqbal. Eta puasa bakal ngaparatan sataun ka tukang dihampura dosa, sataun ka hareup dihampura dosa. Tama sataun ka tukang ka hareup apa lu haparatan ka tukang sataun ka hareup sataun. Geus anu kamari segala Noel si Mbak, segala ngabonceng si jahe. Eta ku puasa ye beak kabeh geus. Beak kabeh geus. Aduh. Mantap puasa Arfah. Puasa Arfah. Sataun ka tukang, sataun ka hareup. Nah, geus puasa Arfah tah. Menang 15 poe haji ngebonceng jahe deui. Dihampura kos kieu mah. Aing geus puasa geus. Siapa tolong? Allah karim. Guys, tinggal tanggal 10. Tanggal 10 mah tanggal nu tadi dicaritakeun poean kurban. Urang berangkat ke masjid, siapkeun mencit kurban. Boga meuli kebo sapi, teu boga mebe, teu boga kotok jago. Kotok jago urang boga duit kotok jago sabaraha teh hargana? Kotok jago nu bagus sabaraha hargana? Hah? 50 wae. Tilok meuli maling teh mah. Orok di jauh. Masya Allah. Masa 50.000? Aing nggak borong bos gitu mah. Ini kotok jago, set, bagus. Pencit, set. Asakeun. Beres asakeun, embrakeun di tengah imah. Panggil pemajikan jeung anak. Ya orang korban ya. Cak anakna baha. Ari korban mah didikeun ka batur. Dikeun ka sa? Atuh kanu susah. Di negara ieu sanu leuwih susah. Abah sia nyaho. Cak anakna heueuh oge nya makanan. Ye, sia sok macem-macem. Lembur ieu pang susahna abah sia. Geus bener. Beres. Atuh kitu mah bah, beres. Niat korban geus. Asan dilaksanakeun nu eta Gusti eta.
Nah ieu mah maksudna dicaritakeun padahal unggal tahun urang supaya tergugah deui padahal manggeus nyaraho komo nusok maca kita mah kajeun iman nambah keyakinan jeung kesempangatan dalam rangka urang ngalaksanakeun puasa poerbo nganu paling bagus nama lantaran di sabulan tea disunahkeun puasa tea 3 poe hiji awal bulan 2 tengah bulan aya mulbid nomor katilu akhir bulan tah nu mantak nu bagus nama puasa teh tisuk Senin Senin Salasa asup akhir bulan Rebo awal bulan bari bulan haji geus isukan siapa bangun moal atuh isuk tah geus mulai isuk geus geura ngamparkeun sajadah di masjid gas kieu bae geus wajib geus kolot bae naon ditu geus kolot mah kudu kieu ka ing cucu ka dicu enak ambean coba ieu embun-embunan abah geus bau kuburan can ieu mah geus kolot nonton TV keneh mbeuh ke susuwit sagala deui aya nu liwat teh susuwit Masya Allah eta mah nu kos kitu mah ngaranna eta mah berit nu sok susuit mah nah mendak geus urang petakeun awak urang di tengah-tengah akhlak moral bangsa keur carut marut korupsi kadengena makin menjadi-jadi bohong makin menjadi-jadi berjamaah maling di PNS geus terjadi cukup jangka neraka kos kitu bae cukup jangka neraka mah asal diangkat jadi kabag bae geus kudu babagi mejanu ye emang kumaha gitu emang aing teh nyaho parangsan nah rapihan awak urang bisi teu kapanggih deui jeung bulan haji hareup geus kurang nol-nolkeun kabeh bebeja ka pamajikan bebeja ka anak abah mah geus kolot puasa deuk di masjid bae geus atuh sia nu ka pasar sia nu dagang kabeh abah nah geus tarima bersih bae geus abah mah geus cak pamajikanna enak aya jadi urang siapkeun puasa tira tah nu nyebut isukan gue deh wallahu alam coba isuk nah etalah sekadar penjelasan tentang poe-poe ganjaran-ganjaran dina poe-poe bulan haji anu sakitu poharana tapi tetep bae iwal timun tayang ka Gusti Allah nu boga tanaga nu mere tanaga Allah nu mere kuat Allah sanajan urang hayang-hayangan ku Allah teu dibere kuat deuk kumaha deui sanajan urang resep ka ganjaran Allah henteu mere ka urang daya jeung kakuatan deuk kumaha entek nu boga kuat Allah pental ka Allah ya Allah ya Rabb abdi minta kekuatan ti Gusti ja Gusti nu boga kuat abdi hayang puasa ku gedena ganjaran Gusti tuh wallahu a'lam. Alhamdulillah sakitu tina pengajian ayeuna moga ilmu manfaat nambah pengetahuan kana urangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.